Sok dangukeun abdi rekaman syairan caritana eta anu kaalaman cinta segitiga anu karandapan dipikir-pikir asa kulucu pisan kisah anu teu sing didangukeuna nu geus pasti loba nu ngalamanana mimiti ti budak ngora jeung remaja bahkan nu kolot ge seueur nu karasa kamasyurna ieu cinta segitiga cerita antara aku kau dan dia ti dieu mah dua jalun nu kasepna ngarebutkeun hiji istri nu gelisna awal kisahna abdi keur di kobongna ningali hiji istri nu gelis pohara katelah gelis jeung pinter di kobongna sampai nepi ka di paributkeunana abdi nekat ngirim surat ka anjeunna nitip salam jeung modus perkenalana saking hoyong perhatian ti anjeunna abdi nyalipkeun foto dina suratna tidinya abdi dadak rajin ngaji sabab hayang ningali si eneng santri najan di halangan hijab ku kiai masih ngadangu rasi eneng santri betah pisan abdi cicing di kobongna sabab aya nu jadi penyemangatna ning santri nu gelis nakabina-bina seueur pisan nu hoyong jadi pacarna ngan dina hiji wengi abdi nyorangan ngahariring tata laranjang sorogan aya sora lalaki anu seserian didangu-dangu saku deket pisan eta sora amang santri nu bahagia sabab aya hiji suratna tangana didangukeun obrolan jeung rencangana si horeng eta surat ti mai idola rada tetenang hate jeung perasaan sieun teuing abdi asa kasaingan cinta neng santri nu jadi idaman sieun kumang santri anu kasep pisan rerencangan abdi dongkap mawa surat balesan ti neng santri anu kasebat suratna teh teu panjang isina singkat ngan aya foto anjeunna anu nyelap abdi terang anjeunna mere harapan tanda cinta anjeunna geus ngisyarahan du Allah nu maha asih maha heman pamugi neruskeun kana ye hubungan waktu sabulan berlalu teu karasa 25 jumlah surat ti anjeunna makin hari makin kuat ieu rasa berharap anjeunna nampi cinta kula memang bener ulah ngarep ka jelema sabab bakal nyeri nu luar biasa bukti ieu si Neng masihan luka sabab leuwih milih
anu kaseptea. Ari urang macam pernah ngalaman cinta segitiga mah. Sabab naon, sabab urang mah lamun aya hiji ye misalkan awewe anu kaceluk ka aun-aun kakoncara ka jangga pria paribasana bintang na parawan mun gulis kitu mentak disebut bintang na parawan teh aya kitu misalkan kadenge ku urang ku ceuli ye aya nu geulis ngan babaturan urang ge bogoheun kitu misalkan urang mah geus daripada neruskeun ieu hate penasaran mending geus eureunkeun pok penasaran hungkul ningali we hungkul gitu hayang nyaho we hungkul cukup tahu geus ari nyaho babaturan hayangeun bogoheun rasakeun mah geus eureun urang mah kitu prinsipna jelema teu pasaing-saing teu sangeup kitu nya jang naon gitu lah mending neangan deui lah gitu bener tak taruhan can pernah ngalaman cinta segitiga itu campur jadi urang mah jelema ngelehan lah masalah gitu mah dan penting mah urang teh hubungan jeung babaturan teh kudu bener-bener kerap kewe eta malah masalah awe malah belakangan ya Kang nya aduh si Akang